sore-sore kieu mah nya enakeun. Ayeuna kabar si itu si Narsih jeung si Saro kumaha nya? Teuing can apa di kamari teh si Saroh ngagoda-goda si Narsi teh ngilu jadi pos gitu. Jadi non ngaranna? Jadi biduan. Biduan heeh. Gitu. Tapi orang mah sok sieun si Narsih teh ka ieu ka iluan. Tapi pirasat numuna pasti heeh kagoda eta. Eta teh dosa mun kitu teh. Di bejaan cek urang teh. Ulah miluan nu kitu Narsih, cicing maneh mah cenah. Ulah urusan di urang. Ayeuna mah hese di bejaana. Tas ngalaca ieu cai saat. Ayo cek. Itu tas ngejo. Aduh. Atuh naha ai maneh edo. Sing kabener ku ai. Ayo bang teh meuni. Aduh. Nyeri cangkeng. Nyeri cuy cangkeng. Aduh. Gangges kolot Aduh. Surang. Aduh. Pakai ayo wae si Edo. Cuy, pangiekeun aja. Pangangkatkeun. Kumaha? Aduh. Gening berat Edo maneh. Detik-detik berat. Aduh. Entos. Aduh. Peranakan. Aduh. Hai cuk burudak Aing mah. seburit teh. Arek ngejo. Mon. Ieu nya nasib teh nya. Aduh, Antara rieu. begini nasibnya. Jadi ibu-ibu rempong. Ai kamari kumaha? Kumaha Orang di talangan ku si Sarah. Abdi mah masih bingung keneh apa rek ngukur tanah. Atuh da ayeuna duit teh teu boga, ceu. Aing mah apa rek ngukur tanah wae nya eta 10 meter dijual ka si Saro. Ya. Kumaha tuh? Sangkan eta keur ngabgantian ka si Yaro bisi Lamun- ngadat. Lamun teu kitu ya kumaha tuh? Boga kebon satu kitu. Berarti urang ukurannya yang geus ukurnya tuh ameh kasih emok lunas. Lamun arek ngajukeun deui teh ameh babari. ada bari Tah lah. gitu. Ayo atuh. Kade. Aduh kabletrek kade. Ih, ieu budak dandan lah banget si Narsi. Sarah meniti berang, gua nih dandan apa modal? Narsi? Si dandan apa modal sih? Kemakan nangkene sih? Kedeng tungguan. Pelanggana laliwatan manten itu, ih. Asa disletingkeun nah eta. Biasa geuning pakai sleting sih kan androk meureun sepan. Ih, siaman lagi pelanggan aing kalah labur atuh ah. Astagfirullahaladzim. Nah, Saro, Jadi sadar apa gitu? kumaha tahu ieu mani era asana teh kos kieu ih. Masa kos kieu dangdana kos kieu emang heuh kieu. Ieu baju ti maneh teh kos kieu. Halisia mana kosilet keket. Kudu kumaha atuh. Ini susu segede sabeula. Ieu tadi mah diseureun taun sabeula. Mending ngalakon diseureut taun atuh Narsis ya teh. Atuh sia mah imah teh mah di kos kebun binatang di jero teh 4 tahun. Ya kan selila ieu teh gue saro teh ditinggalan da. Oh, Semenjak saro gawe di kafe. Ieu jadi urang kieu ayeuna. Yang bisa kayak gitu pelanggan saya ditarikan kayak gede. Mu angge teh. Urang kieu. Yang geus kieu cewek geus pantos geulis. Ujung sana yuk. Ka mana? Ya kalinya ka adinya teh karet. Ih, arera urang atuh. Sama di gede teh ka era cenah satahang kosaro seksi. Bener aing kos kieu Iya bener, Saro. saban kau diperiksa kan ya. Sok aya teh. Gusti, gini sama edan, masih bisa sabelah gitu. Atuh sia tadi ngaburu-buru wae aing jadi patuker sendal. Atuh jati tadi aing teh nungguan cia meureun ah. Terus kumaha atuh ieu? Misalin heula na tuh mah. Bukan geus eueuh deui atuh. Iya, kan aya pelanggan
Orang semuanya baik amal. Emang rek dinaonkeun sih? Kayak gitu sering nyaho ah. Iya, mah sararieun. Di moal atau saroga musim mah saromal mal jadi kieu. Tapi mana kita jadi loba duitnya? Heeh. Iya, tapi orang hayang loba duit tapi era apa sih kieu mah tuh. Ya kaget terbiasa saroga barang bikin nama meni era. Terus kadituna Barang kakak weh yuk. Kaca yang pasar mereka. ai kafe teh naon sih? Kakak itu gitu tempat ciciwan gitu Iya, kan. arera aing mah. Ini saroga barang bikin nama era nah itu ge saroga kurang waktu tadi tempoan we di melong. Eta teh aya lalaki loba. Ih loba. Iya, aing mah Ya, era. nanti duitnya loba. Loba duitna. Ayo ah. Berkabarangan mantel. Ayo atuh. Oh nya maka saro nyokot motor nah lah nya. Emang rek Di naik motor? saro kan ayeuna mah nyokot motor. Ai sia motor sari cok. Itu motor dealer lah. Motor dealer dicerot. Ngahutang. Oh ngahutang. Hei, sugan teh aing mah maling. Ya mun kas makan saro teh teu boga beureun. Tapi orang teh bisa mau nyokot motor. Ini bisa asal sudah kos saro we. Ayo atuh buru. Iya teh. Emang kuncina kos saro dituju di mana nya? Lagi di mana atuh? Udah. Iya. Oh, ini itu gede gitu. Iya. Coba kudu. Sedikit. Balau. Ya gini banyak. Tanah laki begini mah. Ih bikin, laki macam bikin kos bawa tarasi yuk. Ayo. Sarah kumaha ieu naikna? Aing naik na ieu. Oh ngojek gue nya. Ngojek. Mau kudu mayar aing tuh buka duit teh. Cengklak abis teh mah ya. Atuh cengklak engke mau katanya joan meureun. Soek. Mau aing soek engke teh cengklak mah. Aing cengklak apa? Sayangna cengklak apa ngojek terserah. Ngempol meureun. Mun ngojek sama bayar ke saro. Heeh. Kudu ngajegang. Ambu asin soek. Ngajegang we nya. Jegang wae tuh. Ayo mun sambung ngojek mah. Siap. Siap. Lalaunan nya. Lah launan asal oge. Tapi saro korak de aja. Asal buang aing sieun. Ih, launan. Lalaunan atuh. Aduh, Ece dek kemang. Bisa henteu bisa eta na eta tekan deket AKP-na. Atuh aing mah sieun aing mah. Mangkep lah ka saro. Embung. Ah, pergetek ah. Lalaunan atuh lalaunan. Eta sagu. Saro. Si Mumun jeung si Edo. Kunaon sih? Naon Narsi? Ini si Narsi? Mencek saha? Edo. Udang heula udang teh. Naon atuh mantakna lamun lempang teh ulah di Luak lieu pakana. No, ada keliwat. Mane Narsi? Mana naonan baju makes Ieu naon? Astagfirullahaladzim. Istighfar mane teh. cek urang ge Narsi ulah kagoda ku si Saro. Mana kos kitu penampilanna ih. Ih, da butuh antu kumaha rek neangan sakeur bayar emo kurang teh. Ai mane teh cek urang ge ulang iwan kos kieu si Saroma mah. Palangsak ke karupna. Saro mah moal pi beneran ulah diturutannya. Tidak, urang mah teh Tebak kan saro tuh, saro mah kayak geus kawa beli motor. Urang tuh boga motor. Terus kemayaran emok. Ayeuna marane saromong. Engke mah bakal tibalik. Moal atuh tara mah tetap. Maneh anu sangsara. Moal. Si Narsi zaman baheula. Moal. Gulung. Ayeuna maneh sombong. Engke mah bakal tibalik. Mumun sedoh. Aing mah kedeung jadi jelema boga tuh. Si Saro geus bageun motor, kedeung urang meuli mobil. Kedeung emok. Kieu ge saro mah geus nulungan maneh meureun. Edoh, mumun. Heeh Kadang kayaknya emok ku saro ditulungan. adanya mah nulungan urang nuhunnya. Terima Oh, kasih. nuhun. Tapi kan teu kudu ngahat si Narsi karunya eta. Si Randa nu ngusahakeun ku Lain saro. masalah gitu. Kuluna mah kajalan bener teu diatur. Lain kajalan salah. Iya, tadi ge saro jalan benernya mah motor Maneh heuh. bae Nah, cuma. atuh urang kakot nabu. Maneh wae tuh tulak liuk nya nyebrang mah.
Narsi, Pecakeun ka polisi. mumun mah ngabejaannya, engkena nyesel pasti. Moal. Ayeuna moal. Jadinya nyesel sarua. Si Saro ke kabeli motor, orang hayang motor, orang teh capek mulung wae teh hirup wae balangsak teh. Yo, capek. Narsi dengekeun hirup mah ulah tangga. Hirup mah kudu tungkul, kudu Ya kieu. heula, mun tangga mati tajong. Masa aing lempang kieu. Eta ngarti geuningan tangga hoy bakal ditajong tak bakal Da, kitu marane. itu orang mah teu tangganya. Dah tahan biasa. apa wae, Masa orang biasa. lempang kieu? Heeh, pas di zaman nu eta. Guys, era mah percuma di bejaan ge. Moal ngarti. Heeh, Mal. Saro di ka mana teh? Ieu urang ke KPW. Lah aing tanggung jawab ieu nyeri cangkeng. Aing mah rek Urut wae ku salaki sia nya. Ayo. Major. sarombong. Hai Narsia. Awas ya. Benar sih geus boga mobil, poing digeleng. Sarah benak mal itu mali kapal. Aing rek balik beko. Poing dikeruk sih ya. Sampai orang. Bisa apa mau motor teh? Atuh sia wae atuh. Meni berangan. Nepi yuk. Di mana? Apa? Di dinya. Keur sepi aya tapi Emang eta teh tempat naon sih nu kitu teh? tempat dugan. Dengan loba lampu gitu. Ih. Ya heula. Masa sepi-sepi mah kuburan. Eta nu naon aja. Kuburan. Kudu dangdan deui. Ih, aing geuning ku gorengnya. Akrek nyadar tuh kan siapa? Yo. Goreng emang goreng sih. Geuning sih. Ilok anu dae kenal laki. Ih. Punya mohon. Ya, Ka mana? tempat gawe saro geuning balai. Emang ieu teh di mana sih? Bisa, tidak. Kamari mah ngisi penu muka penu. Kamari mana itu ramenya? Ini aina di sebelah sana. Berapa? Emang digerebek polisinya. Iya, ini masih ya, nih polisi mah. Ini polisi Orang mah. pilih kan gelang. Dia sepi geningnya. Ah, mana di dia sih nyempuh. Kurang kali tuh. Ih, rencana di dia mau air di tuan mah. Ah, sepi bener ieu mah anar sih. Bisa tuh menang duit. Panungguan menurut. Itu pelanggan lain. Mengalir ayo. Kamana sih? Kadinya tah. Arek kamu nggak sih itu bilang. Ada kerja di masa. Bisa goda. Godana kumaha? Tidak kumaha nggak godana aing era tuh bisa. Kayak gua besar udah aja kan. Daripada na iyo orang mau naon. Ah, mau godana? Rungkad. Rungkat naon na? Runtuh. Kok iya na? Kurang modal kita ini. Nah itu tuh ya narsi. Di sana na eta tah deket pangkalan. Nah eta. Kita saro. Eta situ ulah seri wae atuh. Ah main teh seuri atuh. Hari siang mana gede banget. Eta pun tuh aya cangkang cabean. Aduh. Kumaha rek lalaki menggoda atuh ai cangkang cabe nyelap. Tuh nya. Tadi orang eta susut. Nggih. Yes. Nggih sih. Ayo atuh ka mana? Ya ada tuh ya. Balik aing mah. Itu teh emang duit meureun. Heueuh sih. Saro bener rek na ieu. Dia pun aja kayak pelanggan akhirnya di gua. Na ieu. Heeh. Moal era. Era usaha tuh. Mayan ge orang kieu yuk. Ieu orang mua ieu ye ai. Tuh nyanyi aing. Itu nasi anu gimana mana orang jadi pengamen. Kayuan lila. Nah masalah itu kan Sarota kan bebeja kasih Mumun kasih Edot tuh Sarota gawe di kafe. Mari satu kafe nah. Kayak amu si Mumun jeung si Edo nyaon kumaha. Nya. Tadi kan orang jahat ka manehna. Terus kurang rek kumaha ieu kos kieu wae. Aing mah arera aing mah di sisi jalan. Aya lalaki baju koneng tuh, agak koneng tuh. Ayo orang sampeurkeun. Orang
Orang begal gebuk. Tek digebuk. Aing ditelepon semua. Wow. Geus atuh lah ini. Kebangan teh make baju teh. Udah kematinya kerstop ke enak. Keuk. Siapa? Akar naon itu? Itu nggak godaan. Iya ya. Kamu nggak godaan. Orang itu orang muda. Gitu. Goda kesiatan sih. Godaan. Oh, kita. Iya. Terus Cicing aja nih nyambung sih kan. ente hayang. Ayo di konan, arek mah. Hajen murah 20.000 dah. Dikembalian gua abdi ge. Buru areknya. Sama gini nasi kumurah 20.000. Ya 200.000 namakeun mah. 20.000 bayar emoknya mahal menang. Ama emok sakali bayar ibaratnya. Cepet. Cepet kayaknya aing nawarkan 20.000 atau tekor mau. Ya heuh sia. Aku masih ada buka beli iya mobil tawarkan 20.000. Ah. Ini pas nasi padang. Biasa tanya aja. Si Amam, yuk. Silakan aja ah. Yuk. Cuk, urang mah ada butuh duit euy ayeuna teh. Baru atuh Edo. Makanya mending nyokot deui kasih emok. Rencana teh arek itu arek nyokot deui. Yuk. Kadi lah mangga di tuang. Beneran. Panggih. Urang nu geus sabulan ieu sepi neangan. Kemana ya? Anu dua deui teh. Tadi teh panggih, jeung si Narsi, jeung si ieu. Di mana? Saruh di jalan abdi ka serempet labu. Astagfirullah. Urang di bola yuk. Di mana di mana nya? Tadi dia. Ya tadi dia. Tadi teh panggih ceuk di abdi teh di jalan. Kokot sombong. Saha eta si Saroh jeung Luan si luan si Narsi. Eta teh jadi ngilu teh jeung si Saroh. Jadi Ceu urang di meni pangling meneureua si Narsi. Eta papakean. seksi pokoknya nama. Heeh. Pantesan ieu teh geus sabulan ieu teh sepi anu nanyakeun emok teh. Kejikeun teh geus baleunghar kitu tah geus tara emok kitu tah. Peda geus lalunas kamari ayeuna teh. Jadi tara emok-emok deui kitu tah. Tadi ge abdi teh tos ngobrol di dieu teh jeung si Momot teh. Ceu urang nyokot di emok ieu da abdi teh da butuh duit neangan duit ka ditu ka dieu hese. Jadi akhirnya marek emok deui. Heeh. Bade Atuh ngajukeun. Da saya oge mun urang emok teh da mal aya kauntungan atuh. Kajeun lah nu itu mah geus beunghar meureun lah. Ngeureun kajeun geus kaparanggih usahana geus Heeh. di mana di Capek lain? Kape, Di Kape. Di Kape. Di mana Kape Jakarta? kape Lebak Keun we Bulus. lah. Keun we nya. Oh, bener. Jadi ece doang duaan itu Heeh, teh. duaan lah. Kebeneran abi oge mawa ieu teh artos teh. Tuh. Da weu teh sabulan kamari nu emok. Oh, Duit maruli. oh atuh nya Itu syukurnya Arek emok. arek atuh Anu ece geus impas emang kasih Saroh. can ceu kasih sarung ge abdi teh. Angke rencana teh da abdi bade ngukur Ada kebon. kaju geus palung hari umur Agus gawe di Kape mah. Sugane pohon. Atuh berarti geus tarekan hiji ieu teh. Taranya. Teh kapapas di jalan ge malik nabraknya. Naik nabrak abdi kakot labu. Iya, labu karunya. Iya kakot cangking abdi kakot diurut. Sombong Abang enak ikut. mah oko sombong gitu. Kata Emang beda. pan pentepu karogan motor meureun. Boga ayeuna mah ceu. Saha nu bogana? Eta teh si Saroh. Kabeli motornya? Heeh, jadi si Narsi teh kami taeun. Oh, ngilu Hayang geus ngilu dah. heeh. Cenah si Narsi mah arek meuli mobil. Oh, ya benernya. Yang ngaranna ge duit. Pari bawa duit mah hese. Heeh. Sok atuh geura akal barekeun. Arek sabar aja mumun. Ya paling kurang 5 juta wae ti kamari dia. 5 juta wah trek turun-turun naik.
Ai abdi mah 4 juta wae. Mahe 4 juta. Mahi. Paling keur mayar kasih ieu nya si sarohnya. Henteu si Saroma rek ngukur kebon wae 10 meter. Orek ngukur kebon. Duit mah kabeneran kamar tas tibang lah teu emok mah ngebel. Piraku. Ai di kampung sabeula eueuh apa? Eueuh, Gusti nu agung. sepi nama. Dan ulah ditu teh geus biak ka imah-imah ka kebon-kebon. Oh, Imah dikontrakeun, emangna malik kontrak. Gusti. Ulah sok ngintipan kabiasaan kana teh ini hejo. Engke turwisen geraknya. Nya Sarwana ulah ningali. Bisi dipaok. Candi etang. Tah, etang araya. Jelema sombong. Nuker emok jelema teu boga duit aya nuker aremok jelema balangsat. Gandeng aing rek nanya ka sia geus baleunghar. Ini geus sabulan ieu tara aremok. Tong sangkanya Kurang ya orang di bawah Cesaro ke jalan yang benar. Kunaon si teh emok? Sirum. Atuh sama ampeprek itu makana ulah di kebon kalau orang tuh papakian geus seksi. Oh, sombong. Sia jadi nuturkeun si Saroh. Da urang hayang boga mobil Sarah ini sebagai motor. Sia tah sabulan ieu nutur si Saroh boga mobil. Boga motor. Boga duit. can sabulan karek mulai. Udah. Tapi tadi ge aing mah si Sarong mah kitu, Cok. Anggap tong dianggap. Cek. Arek sabaraha tadi eueuh mumun teh? 5 juta. 4 juta. 4 juta. Tuh, ya duit teh. Kalau mana Sarong? Mana teh kan itu ah. Cok. Urang teh sebenarnya mah bingung gitu. Itu teh gak kasar teh. Itu ah sombong. Asa geus beunghar geus kabeli motor rek naon sagala nyamperkeun ka dieu. Sarah mah naik nagih. Boga pirasat mumun. Pas arek pinjem deui nya Ah, hayang. arek nginjem deui nya. Beunghar mana buktina beunghar? Lain, Cok. Naon teh? Tadi ge Ai mana siapa pakaian gitu teh era. Teu era apa? Papakaian kos kieu hah? Era atuh sebenarnya mah daerah. Tapi kan diajakan si Saro. Saro tah Naon oge pugusia Saroh pamawana. Ya kumahanya. Ayo orang gak butuh mah hese nya. Tapi tadi ge sepi pisan aing mah teu menang duit pisan itu. Wah. Tuh, Da ujung-ujungnya teh pasti emok gitu kayak geus pirasat tapi dibere mah. moal. sombong ulah. Cek Pengen urang tadi ge apa? naon di dejaan mah Aing lupa kasih sarohnya. aing ngadenge cari tanah si Nah, terus saya nyerahkeun aing gitu. Pugusia nanu oge pamawana. Sarah mah lain mawa, Sarah mah da cuma nyabujuk karunya kasih narsi. Aina naon hasilna sok? Ya hasilnya orang karak itunya narsi. Karak lelempangan doang. Lempangan doang. Capek doang, Cok. Cok. Tah sia. Aing oge mendingan mulung. Sia mah mulung mah kabar emok, ayeuna sia gawe dicapek mana hasilna tuh? Gawe Lunas dicapek acan. teh. Sia kagorengkeun we ku tetangga. Cerik sok sia deui di dinya. Aing mau nulungan ayeuna mah. Puas. Jeung 5 juta nya. Tanggung jawab Cek, si 5 Saro. juta. Aing teu bisa dibere emok sia mah. Nuhunnya ce, ya ampun baik banget. Baraha 4 juta. Mah Naon ulah semangat narik. Naon kumaha? Sarah. Pinjem deui nya Saro. Iya, Sarah mah kan darum kan ada jam deh mas Sarah mah geus simpan. Pan sama geus beunghar, geus buka motor. Mana? Emang kunaon gitu amun boga 4 juta motor. nya, Amun kunaon gitu amun boga motornya kota emang. Kunaon. Kan saya teh geus gawe di kafe, geus kabeli motor. Era kesepi. Magawean Sarah teh kesepi. Ayeuna lamun sepi naon urusanna ka urang. Ya, minta modal Sarah teh dagang kopi deui. Bulan sia mah tiba heula ge tukang yang sarakeun si Narsi, tempo si Narsi. Cek tulungan uing cek. Teu boga beas-beas aja di imah. Hesa kan boga hutang mumun edo. Ku aing diberes ya teh. Boga hutang. Tapi rubah deh penampilan sia ulah kitu aing teresep lempona. Si edo kan mah kan boga hutang ka urang teh. Eta mah sabodo urusan sia. Bayar. Sarah Pan sama geus beunghar geus sombong.
Pada saya ditabrak lain tadi. Oh, mana ganti rugi? Nah, deui tulungan-tulungan kamari mana. Cangkeng nabrak urang ini urut urang. Disarankan tuh sia tuh diurut cenah biak 2,5 juta. Kan sarota ada aja dia aja nama motor tadi teh. Ece tulungan eta ece gede sabelah ece. Aduh. Gitu. Tadi di Serentawon, nah itu dia masih saro. Mana tali buk aing. Atuh aya nama bareng nginjem Kumaha? duit. Jadi bareng nginjem mah saroh. Heeh. Moal sia mah geus beunghar. Oh. Pan urang macan beunghar urang mah. Ih, centil sia mah. Ya darah rumpek nyaman saroh beunghar mah sarota mau minta modal. Narsi arek baraha. Orangnya pan karita ge orang nek mulung deuyeng kemanya. Pokokna mah janji ka emok ulah kikituan deui. Dosa Narsi. Kudu ingat. Oh, tadi Wajah orang masalah ki dipiceun, burut, budak digadekeun. Oh. Ayeuna penampilan dek nurutan si Saroh. Astagfirullah. Rubah sikap maneh teh. Lagi sarota di harapan maneh teh sarota salah wae. Salah. Sarah dulu kan salah. Sarah kan dulu kan si Narsi. Da karunya randa unung usaha. dengekeun lain ngajurungan ieu naon lain kitu-kitu kieu. Ngajerumuskeun maneh mah. Arek 3 juta. Ku abi dibere tapi suka ulah kitu deui. Moal orang tadi maneh kandel banget. Urang Maneh teh asa lamun kumaha. eueuh cenah si teh asa diisun sabulan kamari meni unu emok-emok acan. Duit teh menurut Oh, kan ieu ieu iya. tamadina teh mimitina teh ngajak kieu teh kan di dinya Narsi. Nah di dinya nah anu teu emok deui. Ya, ku emok dibere 3 jutanya tapi kita ieu nya. Ulah nyokot deui, ulah geus. Terus sarah mah liberek gitu. Moal geus assalamualaikum nya. Ceu. Emok edek kan itu. Dibere ieu panan. Nuhun atuh Nuhun, ceu pisan ceu. Wah, aing mah sarah. Ubah sikapna ulah kitu ae kitunya. Aing mah mendingan nginjem emok daripada ngingilu sia aing jadi kos kieu teh. Era. Sama narega ka sarote. Sabodo teh. Kita boga utang ka sarang. Udah narega teh ka sarote. Si Mumun, si Edo, si Narsi ku sarote di Batuan. Udah bina-bina teh ka sarote. Mentang-mentang sarote randa udah ngusahakeun.